ngomong emang doa make bahasa orang doa aja mentak ulah sok ka Jumariung bau datang ke orang naik kieu yang mah turun deui sugan teh mah deuk robana tina pidunya hasan geus naik orang turun deui datang ka kita dina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik kadoakeun teh kubar ada ka kiai malik dilanat cenah atuh ngadoa mah kada salamat kalau cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun di Tangariung ya Tangariung kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji yang ngaran saya ayo kadegan yang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah emang masa gitu-gitu kene tengah di Arab doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah betul polin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanna dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin cak nomi lumbanding iya daripada itu ngenyang mau ngangkat deh turun deh ngangkat deh turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh orang ku ngaji kan ngeunaheun nek zarah bae minta anter zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi zarah itu bisa ilah hadarat teu kudu hadaratan mah sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah rezeta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene itu teh dengan itu mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kangjeng Nabi kan jindakum zairin antum lana salapun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun nasallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ke abah ya ayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu ese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali beuh jauh kene wali geus kieu bae Pak bajunya tuh kanyawan bae itu datang kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang ge dadah wali nya boga keyakinan mun wali meneuleukeun dadah cak babaturan sia kieu dadah aing mah dadah ka wali mun geus kadeuleuh aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing na ngaji Cilongok aing mah ye datang aing Tuhan Syarif Hidayatullah abdi datang ke di ziarah ya abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres Masya Allah saya datang ke burang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah jatuh ikhlas itu nyambung sarua bae cak muzawir dasar sih mau pelit ieu tong sama ribut urang yang muzawir iya sekali deh saya lupa kita contoh tadi nu bodoh karena doa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disarahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan ku Gusti antapkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu di sana aing pangeran leuwih nyaho kabodohan anak geus jamburak ku aing cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi di tanggal lempeng-lempeng lain waktu kos gitu
dakwah ngaji lempengkeun, dakwah ngaji lempengkeun. Engke nya menyerap. Ari hajunanya keur kieu aju disalahkeun mah nganya lagi atuh ke moal daek ngadoa deui cekut pe pangeran. Ye, ulang ke mun keur ngaji bejaan, dakwah. Ari keur praktek antepkeun urang. Oh kitu atuh. Dibere metode Kanjeng Nabi Musa.